Sari Allah teh naon ari Allah teh anu gaduh sifat al-khaliq sapalihna ngaran Allah teh naon cenah ngaran tah meuli ieu aya samangka ngaran teh aya cau aya kue aya tisu aya cai itu sadayana adalah nama-nama dina bahasa Arab disebut kalimah isim numawi awal surat Fatihah dimulai dengan menyebut nama Allah gitu kan bahasa Arab nama Bismillahirrahmanirrahim dengan dina terjemahna dengan menyebut nama Allah jadi ngaran Allah teh Allah setiap ngaran ayo aduh semangka ya teh namanya teh di ditu mah disimbang mah semangka akur ya semangka ting naon bahasa Arabna semangka teh bae teh apal ge penting mah aya tuang ku urang amis gitu banyak ieu teh semangka teh nama benda disebut semangka ari urang kana semangka hayang atawa resep kana ngaranna apa resep kana semangkana tuh semangkana kana semangkana sigah ya sigah kurang leuwih nu karos pribados urang ka bojo hayang resep bogoh kana ngaranna atawa kana jasadna nu urang sok digegepan ku urang teh ngaran bojo urang apa jasadna alias jasadna disebut zat naon semangka teh da ieu mah ngaran teh ngaran bisa dituang teu bisa da ngaran sok urang nulis semangka biasa dituang moal setiap nama itu ngagaduhan zat wujud data gitu disebut weh cung naon ieu semangka jadi semangka teh adalah zatun musakhasatun al musamma bismangka gitu meureun bahasa urang mah semangka teh ieu semangka adalah zat anu wujud ngajentul warnana beureum rasana amis nu dingaranan semangka siga urang mana Mang Jaed teh nangtung jaed tah curang teh zatun musakhasatun al musamma bijaed ngaran jaed tah ya tah nu keur nangtung ayeuna urang ka Allah urang ka Allah nyembah ibadah teh kana ngaran apa kana zatna Allah kana ngaran apa kana zatna Allah karena zatna Allah punten ka Arif punten kenapa Arif dajeng jeung pribados satu pengalaman pribados ngalaman gitu tahun sabaranya 2018 dikantunkeun ku pun bojo aya ngajedud aya pribados kantos dikantutun ku pun biang ya nyeri sarua nyeri kan nyeri karasa kaukur teh nyerina teh kupun bapak nyeri sarua kaukur itu ku lanceuk nyeri sarua kaukur ku guru kaukur ku garwa mah ku bojo aya ngajedud deui aya ngajedud naon sabab pribados Arif ieu nusok dikekepan kurang saha ngaran lain jasadna dibulak balik kurang lin wah dibulak balik keur sare ge dihudangkeun li kurang teh urang teu kuat mangsang gitu lin lahir barudak karena nusok kurang dikekepan adalah wujud zatna bojo urang sehingga ketika eueuh teh ngajedud paham lamun aya kumaha genah sok balikeun kana ati urang enak lain lamun urang salat madep dina ati boga rasa
nunitah salat teh zatna Gusti Allah. Damal malaweng salat teh. Malaweng. Pribados lamun salat ya Allahu Akbar. Can Fatihah masih kene naon? Iftitah hate teh ka menakarep gitu, ke pribados gitu. Tete naon jadi penyebabna? Karena hate pribados belum mengenal siapa zat Allah. Can mengenal zat Allah. Karek nyaho ngaran we bismillahirrahmanirrahim. Tah zat Allah dina Al-Qur'an seueur bahasana teh aya bahasa Rabbun Tuhan pangeran, aya bahasa Allahu zat Allah teh, aya dina Al-Qur'an teh Alladzi naon cenah Alladzi siga kisah Isra Mi'raj Nabi urang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Al-ayah. Dina Quran Allah nerangkeun bahwa sakabeh makhluk ciptaan Allah nu aya di alam dunia di luar jin jeung manusia, tatangkalan, hewan gitu. Pakai alladzi dengan bahasa sabbaha lilladzi, gitu kan? Sabbaha lillahi, maraca tasbih lilladzi kadat Allah gitu. Alladzi teh zat. Naon ari zat teh wujud aya. Lamun dibebaskan bahasa zat itu adalah wujud. Sehingga di mana judulna orang dikersakeun ku Allah ujug-ujug percaya ke Allah. Padahal mata nu hina ieu belum pernah melihat Allah. Cepil orang nu hina dina ieu belum pernah mendengar firman-firman Allah. Lisan orang belum pernah berbicara ngobrol sareng Gusti Allah. Nah ari hate ujug-ujug percaya. Alhamdulillah. Percaya kan? Percaya ayana Allah teh. Naon dalilna? Tak cenah dina tijan diterangkeun karena wujudna ciptaan Gusti Allah. Eta mah dalil keur budak leutik eta mah. Dalil keur saha? Keur budak TK PAUD. Keur nisbat keur arurang mah kudu punya pertanyaan. Lain lamun Allah teu nyiptakeun ieu alam semesta termasuk nyiptakeun urang ari Allah aya pasti jawabanana aya nosabna salah satu makna zat itu adalah ada ngan beda ayana atawa zatna Allah jeung zatna makhluk. Ari makhluk mah ayana teh karena diayakeun ku Allah, diciptakeun ku Allah, baik penciptaan anak nupang awalna atawa nupang pokoknya makhluk. Adapun adana Gusti Allah mah teu aya anu menciptakan, sehingga beda antara aya urang makhluk jeung kholik. Ari urang mah aya mimitina. Kapan? Akuan disduk capil we urang boga akte ketika urang lahir. Disitulah urang mulai aya memeta aya urang jadi ayana urang mah kapiheulaan ku eueuh geus kitu beh teu riweuh mah. Ayana makhluk mah kapiheulaan ku eueuh. Hatta makhluk Allah nu pang badagna, pang agungna, pang endahna naon Arsyur Rahman, karatona Gusti angre makhluk. Sebelum diciptakeun ku Allah aras aya henteu? Teu aya. Mata ketika aya ayat anu ngamanaan Allah istiwa di luhur aras teu kaharti ku logika urang. Allah bersemayam di aras teu kaharti. Kumaha teu kahartina? Sok jeung pertanyaan lain ari aras teh